Baheula di Tatar Sunda anu masih pinuh ku leuweung, walungan jeung gunung, aya hiji karajaan anu kacida makmurna. Ngaran karajaan eta Pasir Batang. Raja anu marentah waktu harita ngaranna Prabu Tapa Agung. Saurang raja anu bijaksana, adil jeung kacida dipikanyaah ku rakyatna. Prabu Tapa Agung mibanda dua anak awewe, anu kahiji ngaranna Purbararang jeung anu kaduanya eta Purbasari. Ari Purbararang teh cerdas tapi hatina pinuh ku kadengkian, sedengkeun Purbasari leuwih someah, bager henteu ambekan sarta leuwih dipikanyaah ku rakyat jeung dayang-dayang karaton. Waktu Prabu Tapa Agung geus kolot, anjeunna ngarasa kudu nyiapkeun putri pikeun jadi ratu. Tapi teu sakabeh putri bisa jadi ratu, ngan anu boga hate bersih jeung kapamingpinan nu wijaksana anu layak ngegantikeun tahta. Sanggeusna nalungtik jeung ngadoakan nu kawasa pilihan raja rak-rak ka Purbasari. Purbararang ambek henteu tarima, hatena kahuruan ku rasa dengki jeung hanyakal. Kunaon bisa adi nu leutik nu dipilih jadi ratu, henteu manehna. Anjeunna nyusun siasat jahat pikeun ngahancurkeun Purbasari. Anjeunna ngumpulkeun dukun-dukun jahat, nyieun racun anu bisa ngabalukarkeun kulit Purbasari borok. Purbasari dipitnah beunang ku kutukan, teu pantes jadi ratu. Purbasari tuluy dipaksa ninggalkeun karaton jeung dipijeun ka leuweung, diasingkeun jauh tina kamewahan karaton. Di leuweung jeung ti jauh ti karaton, Purbasari ngalaman sagala kasusah. Tapi manehna sabar, henteu leungit harepan. Manehna henteu ambek, henteu dendam, henteu ngarasa goreng hate. Anjeunna yakin Gusti anu Maha Kawasa moal mapohokeun jalma nu sabar jeung tulus. Di tengah kasangsaraan eta datang hiji makhluk aneh, lutung bodas nu kacida luar biasana. Tapi ieu lutung sanes sasatoan biasa. Anjeunna mangrupikeun titisan ti kahyangan saurang putra dewa anu keur ngalaksanakeun tapa pikeun nebus kalepatan. Ngaran aslina nyaeta Sang Guru Minda. Tapi anjeunna kakoncara jeung katelatah ku julukan Lutung Kasarung, hartina lutung nu kasasar atau kausir ti kahyangan. Sang lutung nempo kahadean jeung katulusan Purbasari. Anjeunna ngahaturkeun kasatiaan tur ngajaga sang putri tina sagala bahaya. Anjeunna nyieun balai panggung, taman nu endah, ngamalirkeun walungan jeung ngajieun tempat anu caina sanggup nyegerkeun awak jeung hate. Purbasari heran sanajan lutung teh sato tapi sifatna pinter, someah jeung nyambung diajak ngobrol. Tengah duka waktu mandi dina caina anu dijieun ku lutung, awak Purbasari anu tadina borok teh cager deui, malah beuki endah batan baheula. Dina waktu nu lila, Purbasari jeung Lutung Kasarung jadi raket pisan. Aya rasa tulus, asih jeung percaya di antara manehna. Sanajan Purbasari can nyaho saha sabenerna lutung eta, sementara eta kabar kangeunaan keajaiban anu lumangsung di leuweung nepi deui ka karaton. Purbararang anu tadina ngarasa meunang tuluy kaduhung jeung sieun, tapi demi ngajaga kakawasaan manehna balik nyieun siasat anyar. Anjeunna ngajak adina adu kabagjaan oge jeung pasangan. Mun salaki anjeun leuwih mulya batan salaki urang bakal ngaleungitkeun klaim kana tahta.
tahu anu dimaksud. Purbararang bakal mundur tina tahta jadi ratu. Purbararang datang jeung salaki anu kasep, pakaiana mewah, sedangkan Purbasari ukur datang jeung lutung. Loba nu nyengsirikeun, nu ngisinkeun ka Purbasari. Tapi Purbasari tetap percaya jeung satia ka lutung kasarung. Teu disangka dina waktu nu khusus si lutung teh robah wujudna, manehna balik deui jadi sang guru minda. Saurang lalaki anu kasepna eueuh tandinganana jeung sorot panona nyorotkeun kahyangan. Sadayana ruas bunga jeung kaget. Waktu eta tayadi anu bisa mungkir yen Purbasari leuwih mulya. Purbararang turun tahta, tapi henteu dihukum. Purbasari maparing hampura karakana, sarta ngajarkeun yen hampura teh leuwih mulia tibatan balas dendam. Purbasari tuluy nikah jeung guru minda, sarta jadi ratu anu kacida dipikanya aku rakyatna. Dina pamarentahanana kerajaan jani makmur, rakyat tentrem jeung sagalana pinuh ku kahadean. Ieu kabagjaan lain datang tina kakawasaan, tapi tina hati nu bersih jeung niat nu ikhlas. Ayeuna urang caritakeun nilai-nilai luhur dina carita lutung kasarung. Anu kahiji, sabar dina musibah. Purbasari henteu ngeluh atawa dendam sanajan dikhianatan jeung diusir. Ieu ngajarkeun yen dina sagala cobaan urang kudu tetep percaya kana kahadean. Anu kadua, tulus hate. Sanajan dilawan ku rakana sorangan, Purbasari tetep sabar jeung teu micontokeun amarah. Nu tulus moal eleh ku siasat. Anu katilu, cinta sajati henteu ninggal rupa. Purbasarinya akal lutung anu disangka sato, lain ku sabab wujudna tapi sabab hatena. Kaopat, kekuatan spiritual jeung amal saleh. Sang guru minda atau lutung kasarung teh ngalakukeun tapa pikeun nebus dosa. Eta artina tobat jeung pangampura aya dina budaya Sunda baheula. Pamaafan anu kalima. Purbararang sanajan salah teu dihukum. Purbasari milih maparing hampura jeung ngajak pikeun babarengan. Anu terakhir, pinunjulna ka pamingpinan aya dina kahadean hate. Purbasari lain menang ku cara ngagulingkeun, tapi ku jalan bener kahadean jeung kapercayaan tina rakyat. Carita lutung kasarung lain saukur dongeng, tapi cerminan budaya Sunda anu nyimpen piwuruh kahadean jeung ajen inajen kahirupan. Carita ieu ngajarkeun yen dina sagala bentuk kasusah, lamun urang sabar jeung ikhlas, Gusti moal mapohokeun. Hapunten hampura, cinta jeung kapamingpinan anu adil, eta sadayana jadi talaripikeun ngahontal kahirupan anu sajati. Mugia carita ieu janten inspirasi keur urang sadaya, sangkan bisa mika cinta budaya sorangan jeung ngajarkeun nilai luhur ka barudak jeung ka generasi salajengna. Hampura lamun aya nu kirang, hatur nuhun parantos ngadangukeun. Tong hilap like, komen jeung bagikeun carita ieu ka nu sejen. Hayu urang lestarikeun dongeng Sunda.